Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kumaha damang sadayana? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi bersama Ibu Atik dalam pembelajaran bahasa Sunda. Tah, dina dinten ayeuna urang bakal diajar dina pangajaran kagenep, nyaeta ngeunaan cinta lemah cai. Bagaimana? Sudah siap belajar? Siap? Oke, kita mulai pembelajarannya. Simak baik-baik ya. Cinta lemah cai atau cinta tanah air. Naon sih ari lemah cai teh? Lemah cai teh nagara anu dicicingan ku urang. Disebut kitu soteh lantaran nagara urang boga daratan jeung lautan. Urang wajib miara lemah cai. Jadi tanah air yaitu negara yang ditinggali oleh kita. Disebut seperti itu karena negara kita mempunyai daratan dan lautan. Kita semua wajib memelihara tanah air yang penuh dengan kekayaan alamnya, penuh dengan keindahan alamnya, dan keberagaman suku, bangsa, dan bahasa. Tah, ayeuna urang diajar ngeunaan cinta lemah cai dina wangun sajak. Nah, ayeuna regepkeun ku hidep. Naon sih anu disebut sajak teh? Nah, sajak nyaeta salah sahiji sastra Sunda anu direka dina wangun basa ugeran atau puisi. Sanajan ditulis dina wangun ugeran, tetela sajak mah tepati kauger ku patokan-patokan jumlah engang saban padalisan jeung jumlah padalisan dina saban pada seperti dina pupuh atawa sisindiran. Jadi, sajak adalah jenis puisi baru yang terbebas dari peraturan-peraturan yang mengatur pada pembentukan rangkap, baris, kata, serta irama. Nah, kalau sajak berarti tidak diatur ya, tidak diatur dengan ugeran seperti halnya puisi. Nah, kalau puisi kan ada aturannya. Nah, kalau sajak tidak diatur dalam baris, kata-kata serta irama. Tah ieu aya hiji sajak anu judulna Leuweung, karya Dwi Intan Rusmana. Pek ku hidep regepkeun, ibu bade maca sajakna. Leuweung karya Dwi Intan Rusmana. Di leuweung loba tatangkalan, tangkal pineus, jati jeung nuliana. Ngabaris ti landeuh ka puncak, beuki luhur, beuki leutik katingalna. Di leuweung loba sasatoan, manuk-manuk tingkaleber bari recet di sarada. Monyet-monyet tinggulantung na tangkal, kitu deui sasatoan nuliana. Sadaya baretaheun di leuweung, kitu endahna leuweung. Tah, eta hiji sajak
karyana Dwi Intan Rusmana anu judulna Leuweung. Leuweung itu hutan. Jadi di hutan banyak pepohonan, dari mulai pohon pinus, jati, dan yang lainnya. Nah, pohon itu berbaris dari bawah sampai atas, semakin tinggi semakin terlihat kecil. Nah, di hutan banyak juga binatang. Burung-burung berterbangan sambil berbunyi. Kemudian monyet-monyet banyak bergelantungan di pepohonan. Nah, dan banyak binatang lainnya juga. Nah, semuanya itu nyaman, betah tinggal di hutan. Nah, karena begitu indahnya hutan. Jadi, jangan sampai kita merusak hutan, karena dalam hutan itu selain pepohonan banyak juga makhluk lainnya seperti binatang-binatang yang tinggal di sana, yang bertahan hidup di sana. Ya, jadi jangan sesekali atau jangan coba-coba merusak hutan. Kita harus saling menyayangi dengan makhluk yang lainnya. Nah, tadi udah belajar sajak. Sajak itu salah sahiji sastra Sunda anu direka dina wangun basa ugeran atau puisi. Tetapi kalau sajak itu tidak teratur. Nah, dalam baris, dalam kata-kata dan iramanya itu tidak teratur. Beda lagi dengan puisi. Kalau puisi setiap baris, kata dan iramanya ada aturannya. Nah, gimana? Sudah paham? Paham ya? Nah, sekarang kita ke tugas. Nah, Ibu mau kasih tugas nih. Kerjakan halaman 100 hiji. Nyangkem eusi saja. Kerjakan halaman 101 yang bagian nyangkem eusi saja. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan dikumpulkan ya. Oke, terima kasih. Nah, biar lebih paham, Ibu kasih contoh untuk di tugasnya. Nomor 1, nyaritakeun naon eusi sajak teh. Jawabannya nyaritakeun leuweung. Nah, menceritakan apa isi sajak itu? Jadi, sajak itu menceritakan tentang hutan. Nah, seperti itu ya. Dan untuk nomor selanjutnya, kalian kerjakan. Ibu tunggu tugasnya. Terima kasih kangge pembelajaran dinten ayeuna. Ibu cekapkeun sakieu bae. Hatur nuhun parantos nyimak videona. Tekeng hilap tugasna dikerjakeun. Hatur nuhun, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.